Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng santen pemirsa. Dina warta dinten ieu aya kawajikan KBM ngeunaan larangan mata panginam di lingkungan sakola. Simkuring Maya langsung ngalaporkeun. Simkuring ayeuna aya di salah sahiji sakola pikeun nanyakeun langsung tanggapan ngeunaan kawijakan larangan mawa telepon genggam di lingkungan sakola. Wilujeng siang ayeuna simkuring parantos sareng salah sahiji guru di sakola ieu. Sateu acana tiasa ngenalkeun heula nami Bapak ka pamirsa. Oke, atur nuhun ka nova sareng rerencangan tepangkeun wasabi di Kibilan Alia di sekolah ieu abdi ngaulang apel pendidikan Pancasila. Mohon Bapak hatur nuhun parantos maparin waktosna langsung wae urang lebet kana patalekan kaki. Kumaha tanggapan Bapak guru ngeunaan diterapkanna kawajikan larangan HP di sekolah ieu? Kebijakan eta ngabantos guru kanggo memperlancar kegiatan belajar mengajar sareng ngafokuskeun peserta didik karena materi atau pembelajaran di sekolah. Jangan peserta didik fokusna jadi luwih nambah sareng prestasinya oge meningkat lan oge dina kebiasaan sanjeunna anu sok main HP atau main game kita bisa berkurang parantos ayana kebijakan. Oke. Sateu acana naha di lingkungan sekolah sering aya kasus siswa anu teu disiplin dina ngagunakeun HP. Ya, contoh kasusnya seueur anu bersalah gunakan handphone kanggo kegiatan anu negatif. Salah sahijina main game anu tepat waktuna guna pikeun belajar ieu barudak atawa pendidik main HP lebih fokus ke game. Terus kumaha langkah pihak sekolah pikeun ngatur sareng ngadisiplinkeun siswa supaya aturan ieu bisa jalan ka layar HD? Pihak sekolah ayeuna teras adaptasi ke kebijakan eta pados terbiasa aya peribahasa bisa ikan terbiasa, jadi mulai dibiasakeun di ayeuna meskipun masih seueur anu ngalanggan ya, masih seueur anu disiplin, tapi namina oge peraturan anyar atau peraturan eta kurang sadaya ngadukung ikan menjadi peserta didik atau peserta disiplin sareng prestasinya oke meningkat. Hatur nuhun kana penjelasan sareng waktosna Bapak. Demikian laporan di lapangan Simkuring Novana pulikeun deui ka studio. Hatur nuhun laporan di lapangan. Sateu acan nuruskeun warta salajengna, urang simak iklan heula. Tadi capek teh setugas. Muhun capek oge seueur tugas. Abdi minuman segar, kamu mau? Muhun. Abdi meser heula ya. Muhun. Ya, inum heula atuh. Kumaha? Seger teh?
seger pisan, asal langsung seger deui awak teh. Wilujeng sumping deui pemirsa, salajengna cuaca ekstrim di Indonesia jeung dugaan gas metana di Bekasi. BMKG catat cuaca ekstrim masih lumangsung di sababaraha wilayah Indonesia, ditandai ku hujan deras, angin kencang, sareng banjir di sababaraha titik. Di Bekasi, aya dugaan kebocoran gas metana di salah sahiji lokasi. Gas metana nyaeta gas hasil pembusukan bahan organik tanpa oksigen anu teu katingali serta bisa berbahaya lamun jumlahna loba. Pihak berwenang ayeuna keur nalungtik kaayaan ieu pikeun mestikeun keamanan warga. Demikian Warta Sunda dinten ieu, sim kuring maya, hatur nuhun saparantos nyaksian Warta Sunda.